I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing ka pamirsa sadayana tepangkeun nami urang Aulia Yunasifah jeung Nasti Naryani di program Sunda Channel. Waktos ieu abdi bade ngadugikeun sawatara warta ngeunaan waspada usum hujan 2024. Usum hujan nyaeta di tahun ieu di tahun 2024 tos dimimitian di awal bulan Januari. Oge ku pamarentah di masing-masing daerahna, contohna di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, tos ngawanti-wanti kalawan waspada anu bisa nyebabkeun bencana alam nu teu diduga ku sababaraha nyaeta diantarana mah longsor, banjir, jeung sajabana ti eta. Kota Depok oge atos mere amanat sakumna warga anu padumukanana di sisir gawir jeung di sisi hawangan kudu leuwih ati-ati tina bahaya longsor jeung banjir anu sering ngancam penduduk di sekitar eta. Ayeuna urang tos hubungkeun langsung ka Sekti sareng di lapangan. Hatur nuhun ka saderek Nasti jeung Aulia di studio. Abdi Septi Nuraisah parantos tujuh di lokasi. Lumangsung patepang sareng budak sakola anu aya di SMA N12 Depok. Sareng saderek saha Abdi Flora Agustin. kumaha paayaan pamadegan ieu? Kami hujan di SMA N12-nya hujanna teh unggal poe. Sareng ti waktos hujanna teh waktos ka sore. Ti waktos sore barudak sakola langsung. Janten eta teh sering kahujanan kitu. Kendala naon anu karaos ku ajan? Salaku budak sakola dina ujian ieu. Kan saar anu kahabat, naon anu karaos ku ajan? Biasananya mah kami hujana enjing tak tiasa mangka sekolah. Teras di bumi teh tiasa kemana-mana. Mun aya payung oge nyecai anu hujana ageng. Maper dituna mah janten intina mah teu tiasa kemana-mana. Kahambat segala kegiatan sapopoe. Hatur nuhun Flora, kanggo waktosna menawi cetakkeun informasi ku abdi. Dilanjutkeun ke Hatur nuhun Septi, rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayin pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing ka pamirsa sadayana tepangkeun nami urang Aulia Yunasifah Jeung Nasti Naryani di program Sunda Channel. Waktos ieu abdi bade ngadugikeun sawarta-warta ngeunaan kurikulum merdeka aya kagiatan P5. Kurikulum miboga harti anu penting jeung strategis dina pelaksanaan atikan sebagai arah jeung padoman dina pelaksanaan atikan. Sanggeus merdeka kacatet yen kurikulum di Indonesia robah nepi ka 10 kali. Cenah di kelas 10 kurikulum ayeuna beda jeung kelas 11 jeung 12. Cenah mah kurikulum ieu mangrupakeun kurikulum merdeka jeung cenah deui ieu kurikulum merdeka aya kagiatan anu disebut P5. Naon sih kagiatan P5 teh? Hayu urang simak bareng-bareng. Ayeuna urang tos kasambung ka Septi anu aya di payung kelas. Hatur nuhun ka saderek Nasti jeung Aulia nu di lokasi. Abdi Septi Nuraisah parantos dugi di lokasi. Lumangsung patepang sareng budak sakola anu aya di SMA N12 Depok. Punten. Sareng saderek saha? Kamati salamat datang. Naon wae anu disiapkeun dina kagiatan P5? Alat jeung bahan kanggo yang kerajinan. Iraha kagiatan eta dilaksanakan? Biasana sih Jumat. Saha wae anu dikalibat dina kagiatan P5? Sadaya murid kelas 10. Naha diayakan kegiatan P5? Kanggo nambahkan nilai di rapot sebab ayeuna mah kurikulum merdeka. Hatur nuhun Sela, kanggo waktosna menawi dicekapkan informasi ku abdi. Dilanjutkeun ku Nasti jeung Aulia di studio.
Hatur nuhun septi rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayin pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa hiji warta anu parantos nugi ka meja redaksi Sunda Channel edisi Minggu 11 Februari 2024. Urang Aulia Yuna Syifa jeung Abdi Nastinariani nu baris ngadugikeun warta salengkapna. Kampanye Capres jeung Cawapres 2024 ngabentuk masyarakat tur demokrasi. Demokrasi identik jeung perbedaan pamadegan mungkituna lain hal nu aneh loba masyarakat nu silih debat ka pamilihana sewang-sewangan. Kangge ngaguar kumaha tanggapan masyarakat ngeunaan Pilpres 2024 di dieu, abdi geus kasambung sareng reporter Septi jeung Malvin. Halo, Septi jeung Malvin, kumaha tanggapan kaum milenial ngeunaan Capres jeung Cawapres 2024? Halo, ayeuna abdi tos di Jalan Raya Cipayung tempatna di SMA N 12 Depok. Di dieu aya salah sahiji murid SMA N 12. Punten Dek, punten Teh. Kumaha tanggapan Ade sareng harapan Ade perkawis Capreng jeung Cawapres tahun 2024 ieu? Oh, harapan abdi mah salaku pelajar, mugi presiden anu kaping teh, mugi tiasa masihan fasilitas sareng akses kanggo sakola-sakola anu terpencil. Sareng deui pemerintah teu nyadiakan beasiswa kanggo murid-murid kurang mampu. Sakitu wae Dek. Nuhun teh. Hatur nuhun. Sami-sami. Eta tadi tanggapan sareng harapan di salah sahiji pelajar euy deui. Kan Nasti jeung Aulia di studio. Nuhun Septi nu parantos ngadugikeun laporan warga. Ayeuna abdi tos kasambung sareng reporter anu kadua nyaeta reporter Malvin anu tos aya di Jalan Cipayung. Halo Malvin. Halo, abdi Malvin Hasya pemirsa, anjeunna abdi tos di Jalan Cipayung di dieu. Abdi atos salah saurang pedagang. Punten kago atosna sakedap. Abdi ti Sunda Channel bade ngawawancara Bapak perkawis pemilihan Capres Cawapres 2024. Kumaha harapan Bapak kago presiden dulu bakal dipilih? Harapan abdi janten tiasa anu ngantingkeun perekonomian nu rata. Hatur nuhun Bapak anu kago harapanna. Pemirsa, saya tadi harap-harap di masyarakat Depok euy deui ka Nasti Aulia ti studio. Hatur nuhun Malvin nu parantos ngadugikeun laporanna. Pamirsa, eta sadaya sakilas tanggapan ti masyarakat Depok ngeunaan Pilpres 2024 ieu. Mugia saha wae nu janten Capres jeung Cawapres tiasa ngajalankeun amanahna sareng tiasa nampung aspirasi masyarakat Indonesia kanggo nyiptakeun negara anu leuwih sejahtera. Sunda Channel dinten ieu urang cakapna dugi ka dieu urang Aulia Jeung Nasti Nariani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.